Alhamdulillah ku rahmat jeung karidhoan Gusti dina dinten ieu urang tiasa papanggih dina acara dongeng Sunda. Hiji kasempatan anu mulia pikeun ngangkat jeung ngamumule budaya Sunda urang ngaliwatan carita-carita anu pinuh ku hikmah ajen-inajen kahirupan sarta pangajaran nu bisa dijadikeun pedoman ku sakumna generasi. Dongeng teh lain saukur carita hiburan, tapi oge jendela kana kearifan lokal, cerita kahirupan jeung warisan budaya nu kudu terus dijaga tur diwariskeun ka generasi salajengna. Ku kituna hayu urang sami-sami ngadengekeun, ngarasakeun sarta ngamanpaatkeun ieu acara kalayan semangat, rasa hormat jeung kabagjaan. Mugia acara dongeng Sunda ieu tiasa ngajantenkeun urang langkung nyaah kabudaya sorangan, ngajarkeun kahadean jeung nyiptakeun kesadaran kana pentingna ngajaga kabudayaan urang. Hampunten bilih aya kakirangan dina cariosan ieu. Hayu urang buka acara dongeng Sunda ieu ku rarasaan bungah sareng rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacaturkeun harita teh si Baplang ngajalankeun mobil jeepna kawas nu edan, nincak gas teu beakeun. Pangrasana teh peda jalan keur sepi meureun. Kawasna si Baplang teh hayang buru-buru nepi ka imah kontrakan Sardi sobatna. Nu salila ieu sing horeng jadi tempat matuh manehna. Saenggeus nepi ka nu dituju mah si Baplang ngeureunkeun mobil jeepna terus nyokot barang-barang berharga tina mobil. Teu poho manggul Neng Rita nu terus dibawa asup ka jero imah kontrakan Pak Sardi. Sardi nu keur gogoleran mani curinghak barang ningali si Baplang asup ka imah bari manggul awewe. Saha eta awewe dipanggul? Nu dipanggul teh euy mani nyiar-nyiar piatohan wae, tanya Sardi bari gegisik. Loba omong curig, lamun maneh hayang ngasaan ieu awewe engke sasadewek sia, tembal si Baplang. Siap Kang siap. Cek Sardi kituna teh bari nempuan barang bawaan si Baplang. Si Baplang harita keneh teu miceun kesempatan kitu wae manehna langsung mukaan pakaianana. Saenggeus mukaan pakaianna mah manehna teh siap-siap rek ngagarap Neng Rita. Neng Rita teu lila ngulisik bray panonna benta. Neng Rita ngagebeg barang katingali di hareupeunana aya saurang lalaki nu buligir. Kumisna Baplang nu katempona geus siap rek ngarontok ka manehna. Neng Rita teu bisa kukumaha sabab harita leungeunna dikatukangkeun bari jeung ditalian. Tambah sungutna oge dibekem deui. Suku Neng Rita sabisa-bisa tuluy wae ditatajongkeun ka palebas si Baplang. Tapi si Baplang batat ngajauhan mah malah beuki ngadeuketan dibarengan ku nafsu birahi nu ngagugudag. Sardi manis seuri nya kakak ningali rengkak palepolah si Baplang nu ngos-ngosan keur kitu jol aya nu ngetrokan kana panto. Puguh we Sardi mani ngagugurubu bakat ku ngarasa reuwas. Kituna teh kitu deui si Baplang mani rekat make pakean deui. Neng Rita harita teh gancang wae dituruban ku pakean jeung ketambruan nu aya di dinya. Sardi mah tuluy we muka panto. Kasapak teh geuning aya Pak RW tatang keur ngajentul hareupeun lawang panto.
Geuning paya Pak RW mani asa ruas aya nu tiasa dibantos Pak RW, tanya Sardi mani sopan pisan. Lanjang ari itu mobil Jeep nu saha tadi teh cep soma nanyakeun kataji cenah ku tagugna eta mobil Jeep tembal Pak RW tatang. Oh pertaris mobil Jeep eta mah kedah ka Jumadi narus kedana Pak RW, cek Sardi bari nunjuk ka si Baplang. Si Baplang ngan ukur manggut ka Pak RW tatang teh. Sardi tungtung nama nita Pak RW tatang asup pejero. Pak RW tatang untuk nama ngobrol jeung Sardi katut Jumadi alias si Baplang mani uplak pisan. Tekanyahoan tina tumpukan tetambuhan mucunghul neng rita dina kayaan leungeun di talian jeung sungutna dibekem. Pak RW tatang mani colohok bengong ngarasa reuas kecampur jeung heran. Sardi dina kecepatan nu luar biasa harita keneh nonjok puguh ceuli Pak RW tatang nu ku peureub buleudna, tapi tetela Pak RW tatang teu sabombrong geuning. Gilak Pak RW tatang ngagilekkeun sirahna los peureub Sardi ngahanca tempat kosong. Pigelang leungeun Sardi harita keneh dihakan ku peureub RW tatang. Dak buak peureub Pak RW tatang mepeg pigelang leungeun Sardi. Goak Sardi ngagoak nahan ka nyeri. Pak RW tatang mindo panarajangna ku jalan najehkeun suku katuhuna. Suku katuh Pak RW tatang nyayang pisan kana beuteung Sardi. Panon Sardi burial bucelik sabab eusi beuteungna asa budal. Si Baplang nu tita tadi ngan ukur cicing ari ningali Sardi kateter kitu mah langsung we narajang ka Pak RW tatang. Puguh we Pak RW tatang nu posisina can siap langsung ngajurah roh. Si Baplang langsung meledogkeun peso balatina kana beuheung Pak RW tatang nu teu walakaya. Siot peso balati ngablesat. Pak RW tatang rikat ngawanikeun maneh mapag datangna peso balati nu ngarah kana beheungna kudampa leungeun kenca. Puguh we peso balati nu ngablesur teh meni parat pisan nobros dampa leungeun kenca Pak RW tatang. Nampo kayaan kitu mah harita keneh si Baplang jeung si Sardi luncat muru kana mobil Jeep nu diparkir di buruan imah kontrakan si Sardi. Mobil Jeep harita keneh langsung mangprung ninggalkeun eta patempatan. Pak RW tatang nu harita keur humargung nahan ka nyeri maksakeun kaluar ti kamar kontrakan si Sardi. Tulung cek Pak RW tatang jojorowokan minta tulung. Tekung sirila oge masyarakat Trabul keluar itu deui tetangga kontrakan si Sardi barijil ti imahna sewang-sewangan. Barang adenge ribut-ribut ti imah kontrakan si Sardi teh. Harita keneh mani Rabul keluar muru ka imah kontrakan si Sardi. Kasampak teh Pak RW tatang keur maksakeun nyebut peso balati dina dampa leungeun kencana. Sanggeus peso balati kacabut getih mani nyurulung tina dampa leungeun kenca Pak RW tatang. Terus ngabayabah maseuhan teras imah kontrakan si Sardi. Nampo kaayaan kitu mah masyarakat jeung tetangga imah kontrakan si Sardi gancang muru Pak RW tatang terus harita keneh dibawa ke puskesmas. Pak RW tatang gancang talatah Kakang Obay nu kebenaran selaku ketua keamanan di eta wewengkon. Sedangkan gancang nulungan heula awewe nu di talian leungeunna jeung dibekem sungutna nu aya di imah kontrakan si Sardi. Nu tangtuna oge eta awewe teh korban kejahatan si Sardi
Jumadi baturna. Bada maghrib harita teh Pak RW tetang ngajak ngariung ke para RW RT jeung tokoh masyarakat. Tujuanna rek nyawalakeun hal ngeunaan si Sardi jeung Jumadi baturna nu ngontrak di wilayah kawasan manehna. Tetela geuning si Sardi jeung baturna teh lain jelema bener. Tungtungna kabeh sapuk ieu kajadian teh rek dilaporkeun ka pihak nu berwajib. Neng Rita nu hampir jadi korban kejadian Jumadi alias si Baplang jeung si Sardi, alhamdulillah geus dianterkeun ka keluargana ku Kang Obay. Paburhan bapana Neng Rita jeung Aceng supirna, alhamdulillah selamat oge lantaran aya nulungan ku salah seorang pemuda nu kabeneran ngaliwat ke tempat eta kejadian. Kitu deui ngeunaan kaayaan Pak Barnas calon besan paburhan kaayanana teh alhamdulillah teu matak ngahariwangkeun sabab kaburu katulungan ku masyarakat sabudeureun jalan tol. Harita teh wanci haneut moyan paburhan maksakeun indit ke Jakarta, maksudna rek ngalongok calon besana. Paburhan saacan ke Jakarta teh nyimpang heula ka Ciseupan, lembur pemuda nu kungsi nulungan ka manehna basaker kapiuhan halatan dibegal ku komplotan begal Tregosideung. Eta pamuda teh ngakukeun ngaran Ardi. Aldi teh si Horeng, salah seorang murid di paguron silat Kalong Hideung nu aya di Wangkon Ciseupan. Gancangna carita paburhan nu dianter ku Aceng supirna geus nepi ka paguron silat Kalong Hideung. Paburhan terus turun tina mobilna kasampa hiburan eta paguron teh aya lalaki tengah tubuh keur moyan. Assalamualaikum wilujeng enjing Pak, cek paburhan. Assalamualaikum wilujeng enjing Pak, cek paburhan. Bari nyorongkrong ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman ka eta lalaki tengah tubuh teh. Lalaki tengah tubuh teh meuni langsung cengkat bari nyamperkeun terus nampanan leungeunna paburhan. Waalaikumsalam. Aya anu tiasa dibantos pangersa, tembalna. Punten Bapak, bade tumaros. Tupi di ieu paguron reures kitu aya murid nu jenenganna Ardi, tanya paburhan. Leres pisan jeung Ardi teh salah sawios murid di ieu paguron. Nangging kaleresan aljana nuju teu aya sawarna bade ninggal bumina nu tos lami dikantunkeun, tembal lalaki tengah tubuh nu ngakukeun ngaranna Barata. Barata teh kebenaran nu ngabogaan paguron Kalong Hideung. Kutaan kitu Bapak. Punten dupi Ardi teh di mana padomukanana? Tanya paburhan. Pak Barata antukna ngajelaskeun di mana-mana lembur Ardi ka paburhan. Dina hiji poe di warung Sangum Mang Sarjan anu aya di sabudeureun terminal kota aya kaributan. Kaributan eta diakibatkeun ku si Dasep, salah seorang supir angkot nu geus beres dahar embung mayar. Bogowe Mang Sarjan nu boga warung jadi ambek. Sangeunana wae nyatu sawaragna
Ari mayar mumul memang na kuring dagang teh teu make modal cek Mang Sarjan bari ti popolotot si Dasep supir angkot nu embung bayar teh langsung cengkat tina diukna biasa we atuh Sarjan ngomong teh tong bari jeung ti popolotot kitu cek si Dasep kituna teh bari jeung nanggorkeun pereupna kana beungeut Mang Sarjan. Mang Sarjan harita keneh langsung menjurah roh tina liang irungna keluar getih hirup. Barang si Dasep rek mindo deui pandarajangna ka Mang Sarjan leungeunna aya nu nyepengan ti tukang. Si Dasep ngareret kanu nyepengan leungeunna. Ari pek teh katempo aya saurang pamuda nu leungeun kancana buntung pelebah pigelangna manggut ka manehna. Gelos ya, naon maksud siabat wani nyepengan leungeun adawek? Tanya si Dasep bari muncereng. Ah, asa teu pantes we kitu peta kakolot. Anjeun nu salah nah bet anjeun nu ambek. Tembal si pemuda nu leungeun kancana buntung teh kalempisan. Si Koclak salah seorang anak buah Kang Midun nu ngawasa terminal kota jeung sabudaranana nu kebenaran harita sarua keur dahar di warung sangu Mang Sarjan langsung nyamperkeun ka si Dasep jeung si pemuda buntung teh bari nulak cangkeng si Koclek langsung nyentak ka nu duaan mandong aja jago di hareupeun aing sia bayar urut tahar sia cek si Koclak bari nelapung suku si Dasep. Si Dasep langsung merungkut sanu teu apal ka si Koclak nu saho kadua gamplong. Teu ngalobakeun omong si Dasep terus we mikeun duit urut daharna ka Mang Sarjan. Geus kitu mah si Dasep terus ngaleos kaluar. Si Koclak masih keneh ambek ngan sakilat ngepretkeun leungeun ka tuhuna kana beungeut si pemuda buntung. Tapi can oge leungeun katuh si Koclakeuna leungeun buntung si pemuda geus nyayang manten kana gado si Koclak. Si Koclak maning ngeceak bakat ku ngarasa nyeri. Gelos ya, saha teh geus kumaha wani nyieun keributan hayang disebut pahlawan sia teh ya. Tanya si Koclak bari nyentak. Kuring Ardi ngerasa wajib ngabela kanu lemah. Tembal si pemuda buntung nu tayalian Ardi. Si Koclak langsung ngegebrag meja. Sia teu apal ka aing? Tanya si Koclak bari nyuntrungkeun awak Ardi. Ardi ngadayagdag ka tukang. Hapunten Kang, sanes abdi milarian keributan. Komo hoyong katanggar janten pahlawan mah. Pisan-pisan cek Ardi rengkuh. Nah, itu maksud maneh teh ha? Make wani-wani ngajago di dieu. Cek si Koclak bari tetep muncereng. Sim kuring mah mung hoyong nanjeurkeun kebenaran. Nu salah tetep salah, atuh nu bener kudu tetep bener. Tembal Ardi bari gek diuk dina bangku panjang. Ari kitu teh mah. Ngan sia teu ngahargaan ka aing salaku keamanan di dieu. Menggeus keur nyatu mah. Tuluy kedua nyatuna tapi geus beres nyatu hitunggan ku aing di pangkalan ojek cek si Koclak bari ngingkig keluar. Mang Sarjan nyamperkeun ka Ardi bari nganuhunkeun kana pitulungna. Ardi ngan saukur seuri ngarasa geus beres daharna mah. Ardi gancang mayar ka Mang Sarjan tapi Mang Sarjan kekepehan embung dibayar. Ari emang kumaha bat alim dibayar segala. Apanan emang teh nuju usaha atuh rugi upami teu dibayar. Alim dibayar mah cek Ardi bari ngabebaskeun duit kana saku baju Mang Sarjan. Mang Sarjan teu bisa kumaha antuk nama narima eta duit. Ardi gancang keluar teh eta warung sangu. Tapi Mang Sarjan gancang nuturkeun bari ngaharewas. Encep kade sing atos upami bade mayunan si Koclek mah
bilih kumaha onam. Cek Mang Sarjan ngomong gitu teh bari pepeta. Nah kumaha kitu Mang si Koclek teh sok ngaleg-leg ke jelema gitu. Sekar di bari heureuy si Koclek eueuh kasieun lamun kahayangna dipunggang nyawa nu jadi taruhana tembal Mang Sarjan. Ardi ngan ukur unggut-unggutan atur nuhun Mang diemutan. Cek Ardi bari ngajak sasalaman ka Mang Sarjan. Geus kitu mah Ardi gancang keluar sanggeus aya di luar Ardi ruat reret neangan pangkalan ojek. Keur kitu teu pupuguh ku cirina jual aya nu nonjok terus tonggongna aya nu ngajejek. Ardi maning ngabangkieung terus ngagubrag kana trotoar jalan. Modar sia buntung aya nama. Cek jalma nu nonjok jeung ngajejek ka Ardi nu taya lian si Dasep. Ardi maksakeun hudang bari ngeplukan celana nu kotor. Nah kunaon make nonjok jeung ngajejak ku kuring. Asa tetuah teh dosa kuring, maka anjeun tanya Ardi nganana. Montong ape-ape teu ngarti setan, gara-gara sia dewe kudu mayar ka si Sarjan. Cek si Dasep bangun ambek pisan. Hari itu geura. Apanan geus kewajiban anjeun mayar mah. Apanan keur usaha Mang Sarjan teh. Rugi atuh lamun teu dibayar. Cek Ardi njelaskeun. Si Dasep teu ngalobakeun omong langsung we narajang ka Ardi. Ardi teh cicingeun langsung ngalayanan si Dasep teu lila oge geuning. Si Dasep geus rubuh teu walakaya ngelawan wawasen Ardi. Si Dasep tungtungna mah maksakeun hudang terus wae lumpat ngeberengbeng ninggalkeun pangkalangan. Puguh we Ardi mani bengong. Si Koclak nu tadi keur nyerangkeun Ardi mani gogodag ningali kahebatan wawasen Ardi kitu teh. Si Koclak terus we nyamperkeun ka Ardi geus deukeut pok nyarita. Sia teh rek mumpang kana aturan. Nah sia batu sieun dipodaran ku aing. Cek si Koclak bari mencereng. Ardi puguh we ngahulang dicarekan kitu teh. Pok wae Ardi nembalan. Nah make kudu sieun sagala. Ban sarua dahar sangu lain tembal Ardi. Benar-benar teu boga cedok sia. Cek si Koclak paring ngan sakilat perep puleudna. Tenggorokeun kana sirah Ardi. Ardi harita keneh rikat tingkahan perep si Koclak ku jalan ngagilekeun sirahna ka kenca. Plos perut si Koclak ngakan tempat kosong.